Sumedang mangrupakeun daerah anu miboga budaya Sunda anu raket keneh. Kecap Sumedang teh asalna tina kecap Insun anu hartina kuring jeung kecap Mendal anu hartina kalahiran. Sumedang puseur budaya Sunda. Eta teh mangrupakeun slogan Sumedang anu hartina masyarakat Sumedang miboga tekad anu kuat dibarengan ku komitmen pikeun ngamumule kamekaran budaya Sunda. Aya sababaraha rupa sababna, salah sahijina nyaeta sabab sagala rupa kasenian anu aya di tatar Sunda ilaharna dimimitian ayana ti Sumedang. Salah sahiji contona saperti kuda renggong, karinding, tarawangsa, jeung salian ti eta. Bisa gigireun ti eta, tetela masih aya jalma anu tetep ngajen nilai-nilai budaya Sunda. Sapertos di Sumedang anu ngabogaan loba palaku ekonomi kreatif anu masih ngamumule budaya Sunda. Salah sahijina nyaeta pangrajin anu sumebar di sabudeureun wewengkon Kabupaten Sumedang anu geus puluhan nepi ka ratusan taun katukang sarta diturunkeun. Nyaeta pangrajin di sentra ukiran kai anu aya di Cipacing, Desa Cikeruh, Kacamatan Jatinangor, Sumedang. Nah, janten ayeuna abdi tos aya di payunan salah sahiji sentra ukiran kayu nu aya di Cipacing. Yuk, urang tinggal. Di Desa Cipacing anu paranahna di wates Kabupaten Sumedang jeung Kabupaten Bandung Wetan aya sentra ukiran kai anu nepi ka ayeuna kurang keneh perhatian ti masyarakat. Aya puluhan padumuk anu biasa nyieun karajinan ukir kai. Pikeun warga Cipacing, karajinan ukir kai teh lain ngan saukur ngahasilkeun harga ekonomis, tapi eta salah sahiji cara ngamumule budaya Sunda. Kegiatan ngamumule budaya Sunda dina zaman kiwari karasana henteu bisa dilakonan kalayan maksimal. Hal ieu katingali dina sikap generasi muda zaman kiwari anu geus dimimitian ku leungitna rasa kareueus jeung rasa prihatin ka budaya Sunda. Generasi zaman kiwari mah leuwih loba kapangaruhan ku budaya deungeun. Salaku nonoman Sunda anu lahir di tatar Sunda. Ngamumule budaya Sunda jadi kewajiban anu kudu dilakonan, sabab ngamumule budaya bisa dihartikeun urang keur ngajaga harkat jeung martabat bangsa. Di wewengkon ieu aya sababaraha pangrajin anu miboga kios anu eusina teh ngajualan karajinan ukir kai dina wangun alat musik tradisional saperti marawis, bas hadroh, gimbe, dogdog kuda lumping, angklung, pagelaran wayang, patung kai, lukisan jeung sagala rupi souvenir dina kai. Salah sahiji pangrajinna nyaeta Ibu Enung anu parantos muka kios kurang leuwih 10 taun. Numutkeun carita Bu Enung, sentra ukiran kai Cipacing mangrupakeun sentra ukir kai anu pangkolotna di tanah Sunda. Ayana pusat ukir kai ieu jadi salah sahiji cicireun wewengkon Cipacing. Aya hal anu ngabedakeun ukiran kai Cipacing jeung ukiran kai anu lianna. Ukiran kai Cipacing miboga cicireun anu bisa ditingali tina ayana tambahan lukisan dina karajinanna. Lukisan ieu teh diwangun ku titik-titik cat anu ngawangun pola kalayan warna anu kontras. Waktu produksi gumantung kana cuaca, sabab produksi ukiran kayu teh peryogi sinar panon poe. Jadi produksi teh biasana turun nalika usum hujan. Nah, pembuatan paling gancang bisa rengse dina sadinten, aya oge anu dugi ka 3 dinten.
Hargana teh beda-beda gumantung kana ukuran jeung motifna. Harga pikeun marawis anu motif batik nyaeta 1.800.000. Sedengkeun harga marawis anu diukir nyaeta 2.100.000. Nah, pikeun hadroh mah hargana 2 juta nepi ka 2.600.000 gumantung kana kahoyong konsumen. Pikeun pembuatan ukiran kai anu dianggo teh nyaeta mahoni. Salaku tambahan, aya pengrajin anu ngadambel alat musik di luar negeri. Sapertos Pak Ayat Hoyatna anu ngadambel karimba anu asalna teh di Afrika. Karimba ieu didambel tina satengah cangkang kalapa anu permukaanna ditutup ku papan. Tol alat ieu asalna tina catut anu dipotong sademikian rupa supados ngahasilkeun nada anu dipikahoyong. Pangrajin di Cipacing oge ngadambel ukiran kai anu sanesna sapertos patung cacak, kolom gelis, sareng alat-alat rumah tangga. Numutkeun ka saurang pangrajin, pandemi Covid teh gede pisan pengaruhna pikeun pangrajin di Cipacing. Pandemi teh nyababkeun pangrajin kedah saheulaanan ngeureunkeun ngadambel karajinan. Bahkan aya oge toko-toko anu ditutup secara permanen. Ieu kusabab dina pandemi sapertos kieu daerah pariwisata teh ditutup. Sadengkeun karajinan ieu biasana dikirim ka Bali, Yogyakarta, dugi ka negara deungeun. Ayeuna mah tos hampir punah, ayeuna mah ayeuna geus daya. Emang terus nya pangikeun terus teu kirang 100 lah. Kirang 100 na teh ngical terus ieu mirah gitu. Tapi kan bahan baku terus ngarang mohon ngical mah anggar we sakitu. Terus panah masih bertahan teh ya paling kan emang kebutuhan gitu juga cantiasa ningkatkeun iya tambah ku ayeuna ku pandemi nya ku Covid atos we total ieu mah kan sasaranna di dieu mah kasideran daerah wisata Jogja Kalimantan aya teh mohon Yanten tos sesah kitu nya ukiran kayu hasil Cipacing teh. Tos sampai teu aya nu ngadamel teh. Cipacing kreatif oge tos ditutupkeun nya aya mah. Sami da panginten liangna dari Bali. Omongannya. Bangun di Bali tos daya tamu tos nyata acan aya nu dongkap deui. Sementara kan ieu mah kaseuran tamuna tamu bisnis sanes eceran hijian gitu.